nya hibarnya tak Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar jadi Bibi Subada jag waringkas jag waringkas bagja kunaon nyata ku Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar Gatot Kaca Kemang Cangkok nya bagja nanging aya kajantenan paman aya naon aya jami nurek maling layang anu maling Kemang Cangkok aya jelema nurek maling Kemang Cangkok iya di mana kan aya wa jelema geus di Borogon ka dieu geus di Borogon parantos paman di mana pot abdi bawa ka dieu jelema saya kan iya jadi mana kan kenging nalian nabi menang nalian maneh sanes paman kaula kita kamu nitah nalian ulah ke si eta kabeh ketalian yang ulah bapak aduh Gusti bapak abdi ono ida ican pak alah bapak jangan dawe ke sono jangan anger saya mah aduh Pak Kapayun Pak Pak Jading bapak sono Pak naon jangan nyusul abdi teh ka dieu Pak dari bapak nah naon tukang kredit lagi aturan lain pangbayarkeun ku sia lain pangbayarkeun ngadon nganyuk deui abdi mah ieu Gatot Kaca si dawala mana aya di luar Pak agan dawala naon sia sono aduh yang pantingnya yang si dawala agan punten abdi sono kapun bapak teu naon pek dawala bagja nya iya yang bangsat teh bangsat Pak coba da jelema nu beungeut beureumna mah kitu tah bangsat jelema beungeut beureum teh bener deh wala euy nu beureum beungeut tapi kageuleuheun ongko bener deh wala aing nyaho jorok pangpangna mah bener deh wala teu kaop aya deungeunna batur celenun we naon lamun teu ngomong-ngomong deungeunna mah maka harti ku aing ngan siang ngomong-ngomong deungeunna nyebut beureum beungeut berarti ka aing banding ku aing goblok heeh aduh ieu gebog di dieu pokona tareuas ieu kan bae sabar atuh anjeun saha ngelakuan ngaran kaula teh nyaeta Lodra Sakti di mana kaula ti nagara Giling wesi aya beja maneh rek maling Kemang Cangkok terus rumaos tun keur naon aya we balaka keur naon balaka henteu kanggo kaula we bejakeun syukur teh bejakeun anjeun aya bahan paragat nyawa anjeun ai geus kieu mah sok karunya deujang bangsa teh ya nya keur kieu mah eta keur ngabangsatna pikirkeun mah nya ai geus beunang mah sok kuatir geuning kitu tah heeh nya kitu teh budi ucing gitu mah teh nya jadi moal dibejakeun keur naon-naon moal tiasa ieu mah rahasia kaula lamun teu dibejakeun maneh bakal dipaehan ku kaula iya mangga sadaya-daya hayang nyaho Kemang Cangkok teh ku anjeun bisi anjeun paeh panasaran tah Kemang Cangkok teh nu kieu bentuk dah walah Gusti ampun wawanianan sia rek maling Kemang Cangkok dipaehan ku aing dek dibejakeun ke naon teu tiasa Gatot Kaca paman wayahna paehan ieu jelema ngabahayakeun saya paman paehan saya mangga paman siap ini siap Wah
Badranaya laras mung agan Kakang Semar nyisi abdi teh parantos 2 mingon di dieu teh agan maksudna nedawi di heula we nyisi abdi teh bade karompok heula bade gentos naon we mun disebut gentos baju da tadi baju heuh naon we jang atuh di ditu hariwang kapun pun bojo sono sono nya atuh kitu mah mangga teh teuing Kakang Semar ngan cepot lama di dieu tah jang silaing wayahna di dieu giliran oh sae Pak sok mangga kan mangga ayo keluar tergakeun kategaan paeh awak maneh sia Pati Raden Gatot Kaca tegang pati dari dunia sawarga gunawi ayu papatang pada pelaya cang bulan 14 tegenek jeung teu malekmek jalan gede sasapuan mangga agan wa bade ka mana wa bade wangsul heula jeung si mabdi teh sun ka rompok ka Tumaritis ngalongokin nung budak wa Setia Ragen bisi aya naon-naon di ditu oh gitu wa sumuhun sae mangga budejeng atuh wa budejeng jadi ka Tumaritis sumuhun ai cepot tidawala si cepot tawala mah di dieu we etang-etang agentos uwa oh sae mangga wa punten bulan mangga baik grategakeun kategan paeh awak maneh sae mangga lir Petra iya barang ieu patih anu kakasih Lodra Sakti bade dipun tugel jangga dening Raden Gatot Kaca emut kana Purwa Daksina ari Purwa eta wiwitan Daksina wekasanana emut kana ajian halimunan nyaeta nyiluman atau teka tingali Raden Gatot Kaca ngadak-ngadak leungit tina panempo Raden Gatot Kaca iya wes kamal iya alasya kamana jelema dina untung inget aing telat 5 menit paeh aing sia untung inget aing syaka beneran temang cangkok teh aya di dieu teu jauh aing kita kudu ka Durawati kebeneran aya di dieu ngan kumaha aing malingna yeuh malingna pangpangna aing geuleuh ka si cepot si goblok teh akalan kumaha ya aing yeuh telur teuing atuh meninggal geduk tah bieu aya jelema ngaranna teh Semar rek balik ke pamajikanana hidung tah aing rek nyarupakeun eta we rek diinyeum ku aing teh api-api diinyeum ke mang cangkok teh ku aing raka tingali Arjuna percayan pisan ka eta jelema laceng iya patih ngakipekeun salirana leungit tiri anu sayakti lang warnesnya tengah jangelek jadi Lurah Semar Badranaya Deni Rahingkang Salin Busana Deni Rahingkang Salin Busana Salin Busana rasa pisan bentuknya teh persis pisan teu dipicen sasieun
hayangnya ho diinyem ku aing eta la kembang cangkok kapenera Mayu alah patutun hata dinalangan Allah peninggalan kadu mundur apa naik ka dinalangan wah peninggalan Pan kumaha Gatot Kaca geus kapangi onges pae nyeta paman eta tiwas ngaleungit bangsa teh ngaleungit kumaha duka ka mana ngaleosna leungit leungit kumaha ya Agan leungit pot leungit tan lebih hilang tanpa karena teka tepok ya tilem ting ka mana ini teh punten Agan saha ayana Agan saha aya bapak wah sembar nih Mayu kata mati badan layu ayana Agan Kakang Semar naon pak ayana tulungan akan isim abdi tulungan naon pak kunaon pak anu merkosa pak setepu ku ada bapak teh entong nah entongna ge jalu goblok teh mun jalu diberkosa naon ieu teh Kakang Semar naon pak meningakeun agan isim abdi teh nuju tos dugi ka pasar nanging gujrut di pasar naon pun bojo teu amang wales agan pak saha inung silaing tidak gering deui ayana saur saha ieu teh Kakang Semar teh aya tatangga jisim abdi teu maritis anu ka pasar agan teu emut-emut di bumi alam ye panah si gareng di ditu saha si gareng heuh teh ka mana cenah si gareng teh ka mana cu tinggal sorangan inung silaing di ditu cenah teh eling bade naon ieu teh Kakang bade namun teu mewe kemang agan kanggo pun bojo walami Kakang Semar agan ulagan pak ulah pak weh maka jeung ieu gering urang kampung mah kuda unu haru weh obat kampung tuh obat kampung pak obat kampung ya pak sia teh nya ka anu sia kukoneng gede kabina teh sia teh nya ka anu sia kabina teh pak ngarenos jahe we pak atawa bawang beureum make pecin ongko sekalian mais tawa sangu goreng pada namut agan lemeh kemang cangkok damu ayub tos damang dikadieukeun deui agan puji si abdi ulah agan ulah ieu mah pohoan kana nginjeum teh nya namut teh namut terus mayar henteu baru kana mali potong anu mah untung aya si Oden ieu teh bener Kakang Semar leres agan ulah agan keun bae pak keun bae atuh pak ku obat ieu obat kampung karunya jang inung silaing jang nya atuh Kakang sengangan omat ieu teh pan uninga ku anjeun teh nu raka batara agan ulah agan cicing sia teh nya ka anu sia aya sia sok bawa Kakang Semar bawa mangga agan kadek nuhun agan nuhun di si abdi nuhun kegetos damang dikadieukeun deui permios agan punten agan pun bapak teu nanaon pot karunya bapak maneh geus 2 minggu di dieu meureun kadenge inung maneh gering ku gemper da abdi ka dieu mah agan da pun biang teh teu nanaon jigana di mana maneh ka dieu meureun inung maneh teh gering pot punten ngariweuhkeun teu nanaon obat teh Raka Dipati naon Sri Kandi aduh Raka Dipati naon
tiwas Subadra Aceh Subadra gebis di zaman gebis kamu deui teh damangna kamu deui mana Kemang Cangkok teh mana Kemang Cangkok kamu tuh cek aing oge aing gara-gara bapak aing gitu naon Kemang Cangkok mana enggak Kemang Cangkok itu Aceh Subadra teh damang deui gebis Gatot Kaca beban wayahna susul Kakang Semar Inyem heula eta Kemang Cangkok saya pangaboga anjir itu kumaha ulah lieur da bapak aing gitu tidak belajar mangga paling pilek wawannya nanti makanya ingin melayang Kemang Cangkok Kanang ludang ansaring lang bajuan rani ngalaga Allah kenalangan wa Semar wa ya aki-aki nepi ka sakilat ieu wa di mana wa ieu wa Ari Semar Badran aya nu asli mah parantos bade dumugi nyata ka tumaritis kinten-kinten sababaraha kilo deui 20-an deui dugi ka tumaritis dua tanyakan deui nepi deui Ya, wa regreg wa. haleng hoy kieu ti salem mudun ka handap deui ucu jeung pungkal pengkol deui jeung mudun jalan leutik heeh jeung poek deui ucu heeh lain nya hate teh asa naraning nang jang Nah, kunaon wa tuh. teuing teh kunaon wa saha ya kaula wa ai agan wa naon agan ayana ya aki-aki lempang nepi ka kitu Jong video doi. geus nepi dieu deui wa naon agan wa punten wa tamu teula eta Kemang Kemang naon Dah, eta Kemang tamu teula Kemang naon agan teh ye Kemang keke agan Kemang naon teh Kemang Cangkok ieu teh agan teh heureuy naon dah. naon deui wa Kemang Cangkok kumaha ari agan apa diinjem ku wa ditamut ku jisim abdi nya keke agan iraha abdi namut ai cikene wa teh nginjem teh Kemang Cangkok wa Bibi Subadra teh damang dinamut teh wa agan naon kanggo naon jisim abdi Kemang ari agan ye apan Bibi wa setiragen teh damang saur saha teh damang ceuk wa ari agan dugi gitu asa dua teh ye wa enggak wa itu Bibi Subadra wa naon ari agan ayana kagan di jisim abdi mah teh nyana Kemang Semar buru agan ayo teu naon teh rumaos jisim abdi mah ayana wa duh aing Bibi Subadra teh damang deui sumuhun di sim abdi ge terang nanging di sim abdi naon anu kada dipasikeun ka salida di sim abdi teh namut Kemang ay Tadi namut. nepi ka hanes wa punten wa ayo ka wa lila
lila teuing si Gatot Kaca teh Dah. kapan sidik da teu lila Kakang Semar teh ka mana ka bina-bina teuing aduh aing dipika kieu-kieuna naon sia seuri tuh agan sensi abdi mah cemeng teh tadina kan abdi mah teh seuri ka bina-bina teuing Wan tak geuning menilila teuing si Gatot Kaca kumaha maneh pandit tah nyokot teh kemang lain Kakang Semar di bawah Bang awe tarus Kakang Semar ieu nun sakedap eta muteulah eta kemang cangkok namun naon agan da wah anjir cilaka cek aing pohoan kawan ke sekolot udah Kakang Semar naon agan kadiekeun eta kemang cangkok tamu teulah itu Syua Badra teu damang deui kemang naon ari agan apa tadi teh nginyeum kalau teh tadi teh nginyeum bapak nah da aing mah teu nginyeum loba saksi ye saksi abdi bejana emak gering Indonesia gering kumaha nepi ge acan aing cek aing oge bener-bener teuing ngerakeun anak kadiekeun Kakang Semar eta kemang wah pasakeun naon atuh agan nu pada dipasikeun ku Cicim abdi agan Semar kadiekeun atuh buru itu Subadra teh damang buru-buru itu hideung buru atuh bener-bener teuing aing Kakang Semar engag Akang Raka Dipati mana kemang teh kira-kira ieu teh kumaha kadiekeun aya anak Cicim abdi mah teu nyanak agan ai anak cek aing oge da aing nu nyerimna mah goblok bapak atuh bikeun bapak bikeun naon anu dibikeun ku aing jang naon nya teh agan wah kadiekeun wa naon abdi mah teu namut kadiekeun Semar kadiekeun Raka Dipati engah kadiekeun Cicim abdi mah teu namut ai Semar na kumaha aja teh Semar kadiekeun aduh bikan sia ka aing goblok gitu bapak atuh bikin bapak aing nu nyeri hatena mah pa aing teu heulan kadiekeun Semar kadiekeun naon atuh agan pada pasikeun ku Cicim abdi ari agan ai ka bina-bina teuing sia Semar tek dibikeun mah ampun agan ampun ai anak mangga siksa Cicim abdi agan mangga aing aduh aya ngabom we aing wa pasikeun wa agan naon anu kada dipasikeun ku Cicim abdi teh ieu kurang ajar saya dipikeun apa moal tiasa pinas ti kersah yang tumampara iya ge Arjuna awahingku nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan ieu Semar diludahan ku ya Arjuna diciduhan dugi kalemokot raraina kacaduna ieu Semar Badranaya diciduhan atuh nyungkelit kana atina ieu Semar Badranaya rek dipikeun mah pasikeun naon aya anak bapak yang nuhun agan aya anak dek dipikeun mah nuhun agan menang asuh ti lemut teh menang ngatik teletik ngasihati bubudak mulang tarima nyiduhan ka Cicim abdi agan malumnya Semar Badranaya sakti mandraguna ngadak-ngadak leungit ti payuneun ieu Arjuna ayana kurang ajar sia hutang pati berapati hutang urang dibari urang kurang aja di podaran wae sia
Amana si Semar. Duka agan eueuh bapana anakna ku. Wah. Lompat. Kurang ajar Gatot Kaca teang ka Semar itu. Bayu Pak Haji Wawo. Semar Badranaya dudu wong samanea Nya bos Arifin-nya ngadak-ngadak ke Semar parantos dumugi di Tumaritis bari nyegruk ka ingkang garwa Dewi Setia Ragen itu ujaring carita ayana ya Kakang Semar amuing ayana ma leuwih hade nying hareupan musuh ribuan Bapak ayeuna mah aya Arjuna mulang tarima nyaruakeun kana tampolong Bapak di Ciduhan lamokot nepi ka kieu-kieu na aya anak kunaon Kakang Semar kunaon Arjuna mulang tarima make jeung nyiduhan ka Bapak majar teh Bapak nyanok minjem kemang cangkok mah kanggo naon kemang cangkok bejana makerma cenah mah teu damangna atuh Kakang Semar jeung tibatan Kakang Semar dijieun tampolong memening wangsul wae ka itu ka Sekar Nume kirang kumaha di Sekar Nume jeung tibatan Kakang Semar aya di Curug Batur dihina ku batur pangpangna ayeuna di Ciduhan atuh Kakang Semar mening wangsul we jeung kaula hayong naon di ditu Kakang Semar palain naon di nagara Sekar Nume moal burung dilaksanakeun urang jeung kaula di ditu Kakang Semar jeung nyangsara maneh mah di dieu Semar Badranaya dikitukeun lain sadar ngadon benu kayanana ai dah kumaha ieu sakali di ngomong teh wa ka istri naon Kakang Semar dedengean teh aing kudu ka Sekar Nume dedengean teh nyangsara maneh di dieu ye Siti Ragen sakira-kira na maneh teu ridho di naon teh di hukum ku dewek balik sia lain aya ngupahan karena jalan pihadeun ngupahan karena kasobaran jeung katawakalan ngadon rek adu geulis di Sekar Nume balik ka Bapak sia aduh Kakang Semar balik tapi orang mulih wangsul mawangsul wae kaula balik sia kabina-bina teuing aing mah paduli jol itu jol ieu ai teu ridho mah dikuku-kuku aing sangsara paduli teuing balik kana nyum gitu ai kabina-bina teuing sia keur mah aing teh aya nu mitnah katurug-turug aing diseuneungan kieu lain dibere kasobaran jeung katawakalan mah lain ngupahan anu mawa kana harta kakayaan dah iya ai aman sidik aing teh keur nyumputin buni nu caang nebrak bari jeung kata-kata mo ngadon manasan kai ngadak-ngadak aya satria datang ka ieu payunan Semar Badranaya dah datang nirata ngademan datang nirata ngademan ayana hewuh mangkulingan rana denira
teh ya itu sieun ngenakeun ngaran kaula Bang Priasmara dah iya Bang Priakusuma Bang Priakusuma di mana kaula teh kudu nyaho salira saha isim abdi Semar oh Semar oh iya Semar teh leres teh kudu apa kaula di mana kan kaula teh bieu teh keur leumpang dah dina jembatan dina loneng dah kaula teh panggih jeung iji istri nuju ngabangingik nangis istri nangis ditanya teh ku kaula saha kakasihna teh Setia Ragen Setia Ragen laras lajeng tah ku kaula teh ditanya data teh awewe teh geulis kunaon cinta nyai bet nangis saurna teh diusir ku salakina diusir saurna diusir ku salakina ngaranna teh Semar leres eta teh Setia Ragen teh garwa salira leres yeun tah kaula teh katarik ka pati-pati ka pendang Asmaragama ku eta wanoja ku kaula teh ditalek daek teh ka akang cek kaula teh nyamangga teh teuing cenah asapen tah heula talakna ka Semar tak kaula teh ka diterek minta surat talak nya tapi pikeun Setia Ragen bade nyungkeun surat talak leres sae mangga antosan dah teu ngeunah ngadak-ngadak aya istri geulis tamperne Ada Dewi. aya awewe geulis leuwih teh Setia Ragen saha nya ngenakeun ngaran kaula Dewi Priasmara Dewi Priasmara di mana kaula teh nyaeta urang laneuh urang mana urang tongoh kaula teh ti Salem leres nuju naon di dieu kaula teh nemeh teh penak jeung aki-aki kaula teh ka dieu terek milarian bumi kaleresan ieu teh bumi teh diical ka kaula ku aki-aki ngaranna Semar jadi eta ye bumi teh dibeli dipeser ku kaula lamun salila dipigarwa ku kaula kersan teh ya mangga teh teuing kaula mah dulang tinande hari istri mah dulang tinande pameget dulang tinanceb dulang tilang mangga da kaula nu salira aduh ampun teuing nanaonan ieu teh cekapnya nih wara teh Bapak naon ieu teh anjeun teh kaula teu ngeunah ku Arjuna Widian kaula ngawarah Arjuna teu ngeunah salira di Ciduhan ulah karunya Widian kaula pikeun ngawarah Arjuna tuman eta Arjuna teu teuing geuning salira teh bogoh ka kaula geulis mohon Bapak sapatuker kieu ya mah duh da malum jero nama antara Setia Ragen jeung ieu Semar anu duanana emang pada bejoang kitu ujaring carita Widian Bapak kaula pikeun ngawarah Arjuna ya ari ngawarah mah ngawarah ngan ulah kaleuwihan permios supada eling Arjuna ulah kamalinan mangga permios ya strajingalan dawala anu wangsulnya anu mulih ti Madukara anu lumpat diancam pati ku Arjuna anyog gaya bumina ku anjeun Gusti Bapak aing boa gelo oh Kang aduh aing astagfirullahaladzim doh Kang gua asup aing salah asup gitu
salah imah aing tapi dah bener imah aing dulu danangang atuh pantau lagi dapat urut pantau hayam itu aduh ya buruan ketika kotok itu salah imah aing bener neng kaula nun kaula engkang sah jadi teh ngaran kaula Dewi Priasmara kayak nuju naon di dia naon make jeung nuju naon di dia da teh bumi kaula akuanan ari neng akuanan kumaha naon ari neng make jeung akuanan make jeung foto ieu teh naon bumi nu neng sidik panumpun bapak ieu teh bapak anjeun saha Semar ya itu menang meser ti Semar goblok bapak aing dijual geuningan wah anjir buah gelo bapak aing wah keun bae ah da geulis ieu awena ulah kenal cicing mana yang berluar cicing aing keur sibuk neng itu neng di dieu nyalira kaula nyalira teu jeung sasaha saha euy ngawa bejana teh imah teh dijual ka awewe leuh euy saha ngaranna tanya ku sia saha neng ngaran kaula Dewi Priasmara neng ieu teh leres ieu teh Semar teh ngajual ieu leres dijual ka kaula sabaraha 200 juta anjir goblok bapak aing leuh buat kawin deui bapak aing leuh da keukeuh bapak aing teh kawin deui hayang kawin jeung entok aduh neng kumaha tuh naon da ieu teh warisan kamu abdi teu nyaho nu penting ieu mah kaula menang meuli ti bapak Semar neng teh nyalira tacan kanggo ka Bogor neng dah ieu je teu acan kaula malalengohan dah sida wala mah geus boga ka Bogor neng si goblok piolaan kitu heeh piolaan maksudna upami neng singa kersa teh janten dobel sareng akang ya mangga teh teuing kaula mah bagja dipileuleungkeun mah leres neng leres anjir komo kasalira anu sakieu kasepna itu baju dada datang aduh katingal salira nepi ka ganteng kieu dada aduh nepi kieu disebut kasep nepi kieu jadi kieu budak ya mangga teh teuing kaula mah saha oge anu pentingnya abdinya akan neng kumaha lamun neng ku abdi disebut cinta mangga neng ka Akang Rangga aduh aya naon Rangga iya cinta iya aku Rangga kamu cinta ini nu gelo neng goblok kaing nu gelo kaing di luar aya patih anu nuju linglung pangapunten kulan saja euy punten buset naon patih teh patih teh anu dipaehan anjir ka dieu deui neng ulan engkang geus abdi ngiri nyumput di mana dina rok itu mengiring nyumput pada pangker oh saya mangga sekadap mangga ka pangker lah ayo si teh sama deui pangapunten kulan mangga lingi edan neng kaula nun kaula dupi teh bumi salira laras ieu teh rorompok kaula bumi neng laras sareng teh
ngaran kaula Dewi Priasmara. Dewi Priasmara. Priasmara. Lah naon bener ieu gabruk cicing lah setuju jang gabruk we leuheung lamun wani mah ye satepan Asia lain anu bisa ngaragap awewe eta aing nu nyerina si teh pan geus papacangan jeung aing manehna nyebut Rangga ka aing ngejadian tadi manehna nyebut Rangga itu cinta kabayang ku sia nya Neng sa Dewi Priasmara. Dewi Priasmara Laras kulis awewe teh Wah, payus atuh. tos gaduh ka Bogoh teh acan teu acan anjir goblok jablay anjir nih goblok tiap lalaki ning nanti tani boga ka Bogoh teh kitu awewe nahaum deh kitu heeh kita da istri padati tanu kitu tah heeh jadi leres neng teh acan kaugan ka Bogoh teu acan caroge komo caroge kumaha lamun di garwaan jadi bojo akang kersa mangga teh teuing anjir dola naon neangan tambang dola keur naon keur ngagantung maneh ulah tega kitu bae da wala aing rek ngagantung maneh ulah dosa keun bae aing mah da wala ngagantung maneh ulah cenyah kana diri keun bae aing mah rek ngagantung maneh lain ngagantung aing ngagantung maneh si goblok ngagantung aing nih jadi neng kersa dipigarwa kuala mangga saha wae ti mana wae nah urang mana wae kersa kaula jadi bojona nanging aya syaratna naon syaratna saha-saha nu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta nu bakal jadi salaki kaula naon anjir buah bapak aing teh keur ieu deuleu euy wah bener bapak aing gelo anjir dedengean teh anu ngabogaan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar asa kabeneran pucuk di ulam cita tiba sanes pucuk di ulam tiba sanes daun pucuk dicinta ulam pun tiba tah eta pucuk ditiba ulam pun cinta pucuk dicinta ulam huntu ulam naon tuh naon maksudna upami akang anu nyekel eta Kemang Cangkok kumaha mangga teh teuing Kalila mangga teh kumaha mangga kaula kersa saha wae langsung. leres tah sabenerna akang anu nyekel Kemang Cangkok teh laras kaula nun leres mana buktosna tah ieu Kemang Cangkok teh anjir dola goblok nah jadi di dieu deuleu geningan anjeun tiasa Kemang Cangkok aya di salira menang mau di mana ti Arjuna gening tiasa mau kaula malih warni jadi Semar bapak aing di fitness Fitnah. goblok bapak aing di pita geningan eta da wala bapak aing ka mana aduh keur bae kita ke ge daya we ieu nuhun atuh ninga bakar sawios kaulanya mangga aduh leres ye ti Kemang Cangkok astra jinga da wala kemangga kapayun ai hutang pati balapati hutang udang bal udang bina-bina teuing hai ketemu lagi hayo bina-bina teuing sia goblok sia geuning bapak aing dipinta oh ieu jelema anu harita teh kurang ajar sewani kaing ora wani dening apal lanang ku lanang hutang pati balapati hutang udang bal udang lawan da wala tuman keun aing dia ngadogan awewe dia dulu gas sok iya beres aduh neng
Kang Astra Jinga. Ya bawa ke Cipanas we. Bener neng teh bogoh ka Kang. Mangga bogoh kaula teh Kang. Iya beres. Ya. Aduh, ngajedog dicium berarti bogoh ya. Ya, ulah ayo mana ayo mana dia. Ya, ayo neng ya. Anjir. Aduh, rek meuli leunca. Ya. Hutang pati berapati hutang urang maju jeung Aisyah urang ajar sadawala maju lor hanya ho woi maju si jeung aing para nawa hingga tewak wah sabra Raka mati kurang ajar hutang pati barapati hutang urang lamun teu salah ngaran maneh Naruto bonting sagoy ngah sia Naruto maneh kurang ajar ti salem wiyap wat wap Allahu Akbar subhanallah hei anjir gelo ieu jelema wiyap wes apa ala wiyap modal wiyap wes musik siap Wah, Buset. wow. Tendangan gitu. Ya. Gitu ketika yang masih Messi we dulu. Hidup Persib. Aw. Eleh wae. Kang batur mah sibuk. Pan urang ge sami sibuk di dinding. Sibuk naon? Yes. Kang itu leres Kang teh bade nyaah ka kaula nya atuh Neng. Neng bade nyaah ka kaula nya lamun akang hayang mam dihuapan ku Neng bagja. Lamun akang hayang ibak nya diibakan ku Neng. Ieu. Jadi aing teu ngimpi naon euy. Lamun akang hayang ngeueut nya dieueutan ku Neng. Lamun akang hayang kiih nya dikiihan ku Neng. Iya beres. Bayang siro gayu Neng ya. Rasa Allah ampun maaf ya wes sampai alah montong ditongeng-tongeng aja aing matara bihasa awas ya iya Gatot kaca maju Pansabraja ya pati dicamak hingga ngemasing pati temakaning perlayakayan woi
Siksia modal sia Ustaz udah sia karasa siapa pak guna menatengan baik ulah kan baik wala siapa agan punten sibuk cenah saona teh si siapa mana itu jeung awewe pot geus gede geus kedap kagok can tamat gitu we. ya kan kade neng aya naon eta kemang kadikeun mangga dipasikeun ku kaula nanging kaula ngiring ka amarta bae naon ngiring we ieu teh bener nya teh bogoh ka si jabot leres ieu teh anu pangkasepna ini terus ini hanya hebring aduh coba lah iya ini ke kamu tersangka anjir jadi kita ya ayo neng urang kamar dan neng sekalian kawin di situ mangga kaulanun iya modar balas ya teh gandeng euy jangan euy goreng euy teka catur di jalana iya bang pria kusuma parantos dumugi di negara Amarta kaleresan aya Batara Kresna itu kayaanana anu mana ieu Kresna ngahajanya tangalongok raina ku anjeun Dewi Subadra atuh dilongok damang sabihara sabihari kaleresan kasumpingan ieu bang pria kusuma yai Raka Batara gening tingali itu aya Sinatria datang ke dia timbalan Sinatria di mana duka Raka Batara saha anjeun Sinatria sumbar kemanikan Prapta Kajjajia ngaran kaula bang pria kusuma bang pria kusuma bang pria kusuma aya naon salira ka dieu aya naon kaula teh cita-cita ieu teh katarik kapati kapentang asmara gama kaula teh ku hiji wan dua wanoja maksudna kalau teh hayang kawin tapi kawin teh kalau teh kadua wanoja ya teh naon anjeun teh ujug-ujug datang ka dia hayang kawinnya kumaha anjeun teh wawuh ge henteu lain ya awewe teh aya hubunganna jeung anjeun nah hubunganna sabab ya awewe nu teu hayang ku kaula teh nyata Subadra jeung Sri Kandi maksud anjeun teh naon kaula teh hayang kawin jeung Subadra jeung Sri Kandi dibikeun syukur teh dibikeun ku aing dipaksa aljuna urang ajar sia utang pati barapati hutang urang bae urang keluar sia keluar naon keluar sok aing keluar ngan Sri Kandi jeung Subadra kaleureun Raka Batara ewak ya itu mana kurang ajar aduh lucu istrina Kakang Semar nepi ka kitu bela ka salaki beredeu Arjuna maju paman wa kaulah paman
aya pejaan yen rek maling Bibi Subada jeung Bibi Srikani. Oh sanyen Kaulah Gatot Kaca jegerna Arjuna sok hayau tang pati berapati utang benar di putaran baik sok hayau mereka mana hayau siap ayo ayo Gatot Kaca woi luar biasa. Wah, iya. Musik hebat anjing. Waduh. Rasa kena kata kasa. Nana muda antaringan bajuan gading alaga. Ya, rasakan ti kaula. Pena stiker sayang dumampara. Iya. Gatot Kaca dijamak tinggal lestir kapuk kaibunan lir kapas kau jangan iya. Allah. Dah. Siksa. Iya. Gatot Kaca, paman. Di kumaha maneh? Dikepret paman. Dikepret, iya. Kumaha karasana? Lulus paman. Lulus, iya. Beye sia. Ngaku we jago dikepret wae lulus. Beye sia. Agan. Bola. Kunaon agan? Lulus ya bola. Tuang heula tuh. Di kumaha kan? Dikepret tuh bola. Dikepret? Iya. Lulus? Lulus. Beye. Ojo, beye. Ojo, beye. Kapret wae beye. Hipu leuwih ti tahu. Beye leuwih ti dage. Awas ya beye. Awas ya beye. Beye. Nah, atuh ujug pipilueun heug tatanya heula ka kolot. Waras teu makaning jati-jati kumangareus walai-waluya. Damang. Uluh gua. Tong pipilueun cicing. Nah, Maksana cicing tong pipilueun. Lalajo. Oh saya mangga cicing jeung gua, tapi sakedap aya peryogi. Ka mana? Sakedap. Tengeun aing sebut beye usina wala awas wae. Beye leuwih ti dage. Hipu leuwih ti tahu. Leuleus jiga taleus. Siap. Emang naik teu bisa ngapung deuleu ku sia. relax gimana doh. Neng kaula non kaula uyos beye batur ngararapung aya urang henteu uyos neng urang mah tong meunang pipilueun neng urang di dieu we urang duaan neng iya aing lah kumaha jadi nata setan bika kitu-kitu teuing Dibikin mah Srikani. Iya, naon kasebut nasalaki mikeun pamajikanana. Ancur lebur papan kari tulis tah helangan keur kaula. Bener. Sok ieu. Meuleus Mang Yep. Udang sia. Tita dipikeun ka aing. Dah. Wah. Agan dawala uninga pan nyaho kana sorana semohon kunaon agan leuleus agan nya baye
boye leuwih ti dageagan mah nya waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waloya damang Arjuna alah ampun anu nyageurkeun aing saha lan nu nyageurkeun aing saha deui atuh kajampe-jampe ngorek ku abdi dikaluarkeun bener dawala sumohon ulah ka mamana tah 100.000 bawa naon akan bawa ulah jauh jeung kaula lumayan iya sok tengeude aing kabeneran aing boga antina hirup deui sok udang sia eta teu kaopan tuh be nakumaha ajayi padahal mah bikeun atuh yai proyek deui dah kapiheulaan anjir aing lanjut aing ka mana aduh batur sibuk lah gitu we Yai keur muka baut waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya damang Yai Raka Batara kaula Yai kumaha upami dipasihkeun eta Sri Kandi jeung Subadra ieu sarwana ieu teh naonna sarwana kalieur aing beh tereh dibikeun nya nah tereh segala rupa aduh au matak naon atuh mau ngomong ngejedok di tukang teh ngomong dehem atuh kumaha teh manehna nu ngadupak manehna nu marah-marah iya ayo-ayohan maera aing Batara Yai manganyangakeun hale mangkar Yai Malan Raka Batara pada naon tinggal ku Yai saha eta sebenarnya iya Sakra Udaksana awas punten ajeuk punten Kusuma katipanan Sakra Udaksana leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia Dewi Satyaragen aduh geningan ampun dunungan ampun dunungan geningan teh ajeuk Satyaragen ajeuk dah ampun dunungan bilih pala tepang sareng pun bojo mamangateh teuing aceuk mangga wilujeng aduh nuhun dunungan mangga aceuk Neng engkang lamun urang rumah tanggaan hoyong kaguan sibriji budak ayo gaduh 100 wah beres keun bae Neng 100 oge nu penting bagja Neng nu penting keun bae Neng kontrak sawios kontrak oge asal di imah ya beres Neng bagja harmonis mata harmonis Neng
Dah. asa bahagia we nu penting. Asa bahagia we neng jeung akang. Sabab dina Kapan telu? neng nah acan ge acan jol reuneuk. Jol melenung ge neng kunaon neng? Nah neng pindah ka luhur. Aduh. Wah, Mangga pada di kukumaha oge abdi mangga. Sia tapi ka baseuh aing diciuman wae ku sia bina-bina teh jang Gening kitu ucu Dah. sagala rupa perjuangan kedah make pengorbanan dina pengorbanan ngaliwatan susah payah dina susah payah kedah dibarengan ku ikhlas jeung ridona cuk Ulah. sakitu we ti uasa para kanca sakali deui mudah-mudahan anu kagungan maksud sadacing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetap salamet. Sakitu ti putra Giri Harja 3 pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun cag.